jeung lafad ijaz. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu ausop annahu ari saenyana itu mukhtasar yuqarribu eta ngadeketkeun atanapi ngababarikeun tiasa itu mukhtasar alal muta'allimi ka jalma anu ngaji di furu'il fiqhi kana pirang-pirang cabangna ilmu fikih. Dar naon dar suhu ngaderesna itu mukhtasar wa yashhalu jeung ngababarikeun itu mukhtasar alal mubtadi kajalma anu ngamimitian ngaji wa yashhalu ngingo ka dipanggilan jeung ngababarikeun alal mubtadi kajalma anu ngamimitian ngaji naon hifdhuhu mahamna itu mukhtasar ayistihdaruhu tegasna ngahadirkeunna mukhtasar ala dhahri qalbin dina luareun hate liman pikeun jalma yargobu anu mikaresep itu eman fi hifdzi mukhtasarin dina mahamna ieu ringkesan fil fiqhi dina ilmu fikih. Wasala jeung geus menta nika kuring aidon deui sa ba'dul asdiqai pirang-pirang atanapi sapali pirang-pirang babaturan an aktsuro kana yen ngalobakeun kuring fihi dina itu kitab mukhtasar ayil mukhtasari tegesna kitab mukhtasar minat taqsimati tina pirang-pirang bagian lil ahkamil fiqhiyati pikeun pirang-pirang hukum anu bangsa fikih. Wa min hasrin jeung tina melenggeran dobtil khisoli tegesna melenggeran perkara al wajibati anu wajib wal mangdubati jeung anu disunatkeun wa ghairihima jeung saliantina itu wajibah jeung mandubah. Fa ajabtu teras nyobadanan kuring hu kana itu ngarang atanapi kana an aksuro ila sualihi kana pamentana itu ba'dun fidzalika dina itu soal toliban barina anu nyupri litsawabi kana ganjaran minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala jazaan barina jadi babales ala tasnifi hadzal mukhtasari kana ngarangna ieu ringkesan rogiban barina anu nyuhunkeun ilallahi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah fil i'anati dina nulungan min fadlihi tina kurniana Allah ala tamami hadzal mukhtasari netepan kana nyampurnakeun ieu ringkesan wa fit taufiqi jeung dina nyuhunkeun pitulung ka Allah lisawabi kana bener wa huwa jeung ari itu shawab eta diddul khata'i lalawanan salah kasalahan annahu sanyana Gusti Allah ta'ala barina mahalur Allah alama kana sakabeh perkara yasya'u anu ngeresakeun Allah kana itu emma ay yuridu tegesna ngeresakeun Allah kana itu emma qadirun eta anu maha kawasa
ay qadirun tegesna anu maha kawasa. Wa bi ibadihi jeung ka pirang-pirang hamba na Allah. Jadikeun hobar muqaddam tiasa jeung eta tetep ka pirang-pirang hamba na Allah. Latifun eta anu maha welas, khabirun tur anu maha waspada, bi ahwali ibadihi kana pirang-pirang tingkah pirang-pirang hamba na Allah. Wal awwalu jeung ari lafad anu kahiji muktabisun eta muktabasun eta anu dicokot min qaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala lafad Allahu latifum bi ibadihi. Ari Allah eta nu maha welas ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa tsani jeung ari lafad nu kadua na min qouli ta'ala eta tetep dicokot tina dawuhan Allah ta'ala lafad wa huwal hakimul khabir. Wa huwa jeung ari Allah al hakimu eta zat anu mangahukuman al khabiru turdat anu maha waspada. Wal latifu jeung ari lafad al latifu wal khabiru jeung lafad al khabiru ismani eta dua jenengan min asma'ihi ta'ala anu tetep tina pirang-pirang jenengan Allah. Wa ma'nal awal jeung ari maknana anu kahiji al alimu eta anu uninga bidaqo ikil umuri kana pirang-pirang lelembutan pirang-pirang perkara. Wa mushkilatiha jeung pirang-pirang samarna itu umur. Wa yutlaku jeung dibahasakeun itu maknal awal edon deui bi makna rafiqi kalawan makna rafiq hartosna welas bihim ka itu ibad. Fallahu ta'ala maka ari Allah ta'ala alimun eta anu maha uninga bi ibadihi ka pirang-pirang hamba na Allah. Wa bimawadi'i hawa ijihim jeung kana pirang-pirang panggero atanapi pirang-pirang tempat pangabutuhna itu ibad. Rafiqun anu welas bihim ka itu ibad. Wa makna tsani jeung ari makna nu kaduana eta qaribun dat anu caket. Qaribun eta anu caket aya kapayuna min maknal awali tina makna anu kahiji. Wa yuqalu jeung diucapkeun naon khobartu asyai'a lapad khobartu asyai'a khobartu apal kuring asyai'a kana perkara akhbaru anu nyaho kuring hu kana itu syai' fa inna maka sanyana kuring bihi kana itu syai' khabirun eta anu uninga ay alimun tegesna anu uninga. Qala parantos ngadawu sal musannifu musannif rahima muga ngarohmatu ka musannif saha Allah ta'ala Allah ta'ala kitaba ahkamit toharoti kana lapad kitab ahkamit toharoh